kepalanya anak ngaranna buhun. Ditaruh eta kos kitu. Engke nya nama nyuguh tak ka buhunna. Di mana-mana buah geus buahan, henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun. Di mana panen teu meunang kunyana dipanen bebeja heula ka buhun, hasil panenna engke bere heula buhun karakjana. Pamajikanana deui bangsongkeurna ka buhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhunna perlu deui. Kos kitu da buhun eta kos kitu. Ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan. Turun temurun wasiat ka sahata buhunna teh kos kitu. Nu mantap urang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhunna, aya tamu di mana? Ti anu. Sabaraha urang? Sa anu. Dipersilakeun teh mun sakeuna ulah. Aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbonna. Teg saha ngaranna? Pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kunaon kitu atuh lauk bea. Ulah. Teu aman cenah mah. Lainna naon eta bae bararea kabeh. Atuh buah ge asana-asana cek cenah. Atuh tah jelema hiji. Malingna bisa cenah mah. Sial tah buhun bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa. Percis teu meleset teu. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran? Di Citorek ka ditu Rawayan Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan. Nabina ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmuna ngaranna pucuk umun. Mantak nya mah tilok make sendal jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek. Tilok make baju ge atuh baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang. Ya Kangjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabrik pamatek man baheula. Encan aya pamatek, can aya tetrek, can aya tah eta nu geus encan aya. Satarajang anjeun Nabi Adam. Paling aya ge dang-daunan dari kadiekeun. Encan aya produksi per harita teh. Daun-daun di hiji-hiji dipake. Baduy teh kunurutan Kangjeng Nabi Adam. Ka mamana embung make sendal, embung make nanaon Adam. Ngaranna agama wiwitan Baduy itu. Di Arab ge sarua tah aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kolot teh Baduy. Salah maca. Baduy bae ngaranna urang Arab urang kolot urang mah. Tah ieu deuk caritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu Rawayan. Teh dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab Rawayan. Iya ayatna. Masya Allah di Garut aya tah di Garut ge sarua Rawayan urang Baduy na Badawi sarua aya sarua Jawa Tengah aya Jawa Timur aya unggal provinsi aya Baduyan tuh eta urang Baduy urang Baduy Rawayan ka Jakarta nya bingung pan ka Jakarta ieu di Jakarta mah cenah tilok harees urang nya jelema teh cenah loba bae ira hareesna si jelema nya Jakarta jana bingung ka urang Jakarta tilok harees heuy atuh ganti-ganti lain nya bae pemikiran kos kitu urang Baduy mah ira harees teh cenah di Jakarta embung aing ngomong ka Jakarta Masya Allah Baduy eta pohara urang Baduy tah ieu Baduy pas kitu jana mah pikiranna kumaha urang Baduy tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan eta keur penting naon ngagedeblug oh sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona sial Baduy mah goblok tidak aku nya ragag teh endang samping nya diheulakeun beres Baduy mah kos kitu. Nah ieu Baduy tah pemikiran ada kos kitu cenah mah. Masya Allah kari. Ya Allah. Naik ojek cenah. Bera ojek. Talur. Sabaraha urang sorangan ieu mah cenah sorangan naik ojek sabaraha? Atuh, cek tukang ojek teh 50.000. Nah, tang aduh, bayar 25.000. Hari tadi 50. Kan aya siaan gitu. Bagi dua aja sih. Tukang ojek ieu goblok cek cenah teh.
tadi di aing mun sorangan 50 pan es siaan ku ari mah tukang ojek teu bisa kukumaha tuh eta Baduy teh kos kitu tah tah ieu teh caritakeun Arab Baduy Arab ngaranna moal jauh lamun diurang kos kitu tah ngomong-ngomong lagi atuh di ditu ge sarua Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge ya Allah ya Rabb di mana samanya naik mobil Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil atuh naik mobil jadi ge sarua bae bang datang ke Jakarta kan aya lampu merah make ngarandeg jak jandaga lampu kos ieu bae kudu ngarandeg turun nyana pas turun kan hejo deui ku supir aya tuh aing karak turun doang cak nyana mantap kula sok sabarangan ka aing mah cak nyana aing cenah naon karak turun doang geus teu diladenan ku supir geus lo mamang Baduy itu beres Baduy ya Allah ya Rabb iya lah orang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah urang sebel kadang-kadang hayang seuri atuh kadang-kadang sebel kadang-kadang hayang seueur urang ka Baduy mah jak kos kararitu nya mah ngomongna sakeceplukna haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae haju kumahanya na bae eta meuli HP teh apaan meuli HP haju eueuh soraan aya eueuh soraan teh tah pan eueuh satelit teh beuli kabeh jeung satelitna ge aya meuli HP ulah kagok kayak gini cek nya mah satelit naon beureuh aduh ya Baduy horenganan urang nyaritakeun Baduy digigireun ku lagi aya Baduy aduh ya leuwih parah Baduy ieu mah ya Allah ya Rabb ya ieu nek nyaritakeun Arab Baduy bahasana lain Arab tapi Arab al-Arab wa syadda kufra wa nifaqa hari Arab Baduy ay ahlul Badawi tegasna Arab ahli Badawi eta teh asyaddu kufra leuwih parah leuwih saged kakupuranana wa nifaqan jeung nifaqna tibatan min ahlil mudun ahli perkotaan ahli kota man nifaqna munafekna biasa bae upurna biasa bae tapi Baduy mah pohara emang kunaon gitu li jafaihim hiji bedegong keras aya di nyana ngaranna ge urang leuweung gol zitobaihim nomor kadua kasar perwatakanana ngaranna ge urang leuweung ubudihim min simail Quran an simail Quran jeung jauh kita ngadengekeun Al-Qur'anul Karim teu pernah ngadengekeun Al-Qur'an atuh jauh ngaranna ge urang leuweung Baduy Arab keras hese bae urang Baduy Arab teh asyaddu kufra wa nifaqa pohara pisan kakupuran jeung kamunafekanana sebab karakter kaleuweunganana aya di nyana bedegong keras aya di nyana kasar perwatakan aya di nyana jauh kita ngadengekeun urayan Al-Qur'an aya di nyana kumaha luluhna tuh ku ari urang dek dakwah ka mana ka Rawayan sanu bisa dakwah ka Rawayan Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin diutus ku para ulama di Demak para wali di Demak titah ngagempur Banten digempur ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah memang ngagempur nyana titah tapah heula ke Gunung Sari tidinya ternyata horenganan aya di luhur gunung teh patung oh iya malah aya nu keur tapa panjang turun hasil tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh berangkat dakwah melalui perang. Alhamdulillah gancang caritana Syekh Maulana Hasanuddin berhasil nundukeun Banten anu keur dikuasai lain sanagara
Banten teh anu cicing di dinya teh Inggris heula, Banten teh nu cicing teh di dinya Prancis, Banten teh nu cicing di dinya teh Denmark, nu dicicing dinya Belanda. Urusan anak kan RRC urusan perdagangan. Hasil bumi Banten teh lada kalapa. Eta kan urusan anak urusan dunia perdagangan internasional. Dikirim ti India ka dieu untuk mengembangkan perdagangan. Nah, di samping ngembangkan dagang, ngembangkan agama Hindu. Inggris gitu kan yang ngembangkan dagang, ngembangkan agama Kristen. Termasuk Jerman mah kurang ngembangkan peragamaan, ngan sakadar ngembangkan anak perdagangan anak. Eta mah Inggris, Prancis, Portugis. Lain lalagan si Maulana Hasanuddin gempur Banten teh lain ngan sakadar Hindu anu aya di Banten, orang luar negeri anu hayang menguasai Banten. Tidinya dengan keistimewaan Syekh Maulana Hasanuddin nyingkir kabeh. Tinggal asli penduduk Banten numbanut, alhamdulillah dijieunlah kerajaan Banten lama. Eta tah Syekh Maulana Hasanuddin nu teu percaya, teu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin, indit itulah ke selatan Baduy. Ninggalkeun Banten Baduy, mantap. Ulah kaget di Banten mah setelah Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, teu lila jadi rajana tapi dibangun zahiron wa batinan. Titip ka Syekh Maulana Yusuf, dijieunlah masjid, horengana nyieun kerajaan secara batin. Di bawah tanah aya kerajaan di Banten. Ulah kaget di Banten teh lamun urang ngagali tanah di hadapeun tanah aya jalan. Ulah kaget kebelah ditungke di Banten teh aya istana. Jadi di jero tanah di handap teh aya nagara dikuari masih kene. Ulah kaget. Lamun digali di jero sekian meter ternyata aya jalan deui. Lamun diteruskeun terus kadeuleuh ku ieu kumaha kadeuleuh biasa. Nah, aya kerajaan, aya pasar jeung saja mantap loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Pernah aya deui urang dieu ge nu leungit. Atuh ku sababaraha poe horeng aya jeung nu ngora tah mah lain deui. Ya Allah. Tinggal nu kolot teh aing hadas ka kiai goblok cenah jamet teh. Orang sia kitu ndogan. Masya Allah. Nah, ini cerita Banten dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, dilanjut ku Mas Mempawin, dilanjut ku Raden Haji, dilanjut ku Syekh Muhammad. Nah, Syekh Muhammad kan dibunuh, encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan, encan dititipkeun Demak mah selesai. Tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan. Ulah kaget lamun urang kadunya manggih raja. Sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mah encan. Aya raja secara zahir, aya raja secara batin. Masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin. Anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih ngan mau bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo nges datang ka ditu, aing mah balik nya antepkeun di dinya. Nggak, kita ke keluarga nabe matang puluhan. Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si ade. Mun deka Banten pastikan dek hadiah. Nah, berangkat urang awas eta pas di kaca-kaca Serang di dieu eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten, kaca-kaca Banten hadiah deui di si hade. Sebab aya nu ngageugeuh tadi dinya 3 urang. Kata ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot baheula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Geus dititipkeun. Mak Ilot baheula ngomong bae ke perang jeung Baduy.
Irama ke orang Baduy Ambalaya ke negara urang ke daerah urang nyana mah ka dieu teh kadeleuna dagang kadeleuna ka urang teh ndek babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mah menang urang kan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umun da masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Ayo gerak paling datang ke Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ke Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Ayo ka ditu geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyieun kuburan. Waku bagi itu dawahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih keneh kan ayeuna eksis teh anu 40. Baduy pohara jasa. Eta anu kaluar teu manut ka Maulana Hasanuddin ku Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten ngan di bejaan bae jalanna di luhur aya di handap aya di handap geus aya jalan ka Baduy jalan ka Baduy teh di handap anu mun ente teu percaya ente mawa linggis geura-geura paculan gue teh hayu. Mau ditanya ke gubernur ada apa ini? Saya mau membuktikan. Buktikan apa? Ini surahan kiai. Lu tak kiai yang gila ini. Ayo tak iya Banten. Cerita Banten mantak. Ketika ya huru hara Jakarta dipakai kasih Banten. Banten sepakai kasih. Ilmu kadugalan Banten masih ayo lagi. Ilmu kadugalan Banten. Cenah kamari ketembak kok paya tama aku lain urang Banten tama urang saketi. Lain tuh Banten lu asli nama pohara ya Allah. Aya dua kerajaan zahirna teu nampak keluarga kerajaan batinna mah masih ayeuna. Aya dua sebab baheulana saurang anu kulantaran secara zahirna geus tumbang encan aya nu layak jadi raja sanajan aya kamari dipermasalahkeun tapi secara batin mah terus bae teu pere teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten mantek eksis. Sieun nu nyahueun ka Banten teh Belanda, nu nyahueun ka Banten teh Inggris, nu nyahueun ka Belanda teh Prancis, nu nyahueun ka Banten teh Banten Prancis, nu nyahueun ka Banten teh Portugis, nu nyahueun ka Banten teh India, nu nyahueun ka Banten teh Arab. Tuh termasuk Maroko campur tangan Banten. Tah nu entak di dieu teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya Patula Patali jeung Ibnu Battuta anu pernah jadi raja. Iyalah Banten. Tah ieu aya Baduy ieu mah keur caritakeun Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab. Baduy urang bae hese di tanganna. Zaman Pak Harto harita dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh geus hampir jadi titah ku Pak Harto. Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon hiji masih bangsa Indonesia kedua aya di Banten deket ka Jakarta nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan eta pajakna nah, urusanna kan perpajakan urusanna aset siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia umur dia aya di Cingiraing dia aduh enggak jadi sieun Pak Harto datang Baduy mah langsung ke Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang mana Harto geus disebut Pak Harto mana Baduy bakos gitu dah bangun ku dia awas dia kuai atuh geus teu jadi zaman Pak Harto survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu atuh geus ngahiang Jokowi Baduy memang wah gitu Masya Allah karit eta Baduy urang we kos gitu atuh komo Baduy itu tangkal nama kan di ditu Baduy tangkal nama kan di ditu tangkal nama di Baghdad tangkal Baduy teh di Timur Tengah ari eta Kangjeng Nabi Musa ngalawan Firaun teh kapan di naon kitu gara didukung ku Baduy ku sihir Baduy eta di ditu di Misra Baduy Mesir leuwih jahat batan Baduy Citorek macam sabaraha Baduy Mesir mah Masya Allah karim ngaku pangeran sagala kapan Firaun
Iblis pernah datang ke Firaun. Rahasia. Iblis naon ka dieu? Ngobrol. Ayo ngobrol naon? Kieu on kana. Aing di sorga haju Gusti Allah nyiptakeun Adam. Aing tita sujud ka Adam. Aing embung kulantaran mulyaan aing batan Adam. Ku teu daek sujud bae aing ka Adam. Aing diusir di sorga ka dunya ka bumi. Ayo naon? Aya maneh mah kapan lain sujud deui menta disujudan. Pan maneh mah menta disujudan ngaku pangeran. Emang dek naon gitu? Deui sadis ya sebenarnya. Aing ge sabaraha angkat topi ka sia. Aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah. Gal ngomong sia. Agak sih pokoknya mah aing mah teh habar kos gitu doang. Oh, barang dek indi teh keke ulah ini kita jusikeun depan sia teh anak buah aing. Seri iblis. Pugunya ada di pangerankeun ge kunyana. Cak hata iblis teh cak hata iblis. Sia ge gaku pangeran nang ditai sia kunaon ngaku anak buah ka aing goblok sia. Tajana ngobrol. Firaun ngobrol dengan iblis. Emang teu meunang aing ngaku pangeran menang lah. Atuh sahabat ge ngaku pangeran mah wajar-wajar bae penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran. Cak Firaun. Ai atuh pugu rasaan. Cak Firaun pan aing mah teu nyiptakeun langit bumi. Oh masalah. Eta mah hak itu aya hak siap bae. Geus lah ulah mikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai geus. Ngejatuh ke situ. Geus salaman nya geus. Tapi sia ulah jauh-jauh di aing. Oh alah. Tenang deh sih cak iblis irah diperlukeun aing aya sambat ku sia. Di mana diperlukeun sambat. Ya. Tapi sambatna sing ada ulah sangaran. Naon ulah ngaran Abdul Qahar eta Muhammad. Geus aya tah di zaman Firaun teh ulah ngaran Abdul Jabbar eta ngaran Muhammad. Ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh. Ulah ngaran tah sebab Kangjeng Nabi kan ngaranna beda-beda. Beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad. Lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar. Lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar. Lamun di langit ngaranna Abdul Jabbar. Lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus. Lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar. Eta Kangjeng Nabi mah ngaran teh beda loba. Tah nu mantak jawara sok loba ge ngaranna. Siapa ngaran? Nama saya kalau di Tanjung Priuk Predi. Oh iya. Iya betul. Kalau di kampung, nah kampung saya kan di Pasar Kemis, nama saya Mukmin. Mantap. Masya Allah. Kalau di sebelah sana, oh di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya. Iya. Ah, kalau di ini, kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng, nama saya Alek. Rupanya nama ngarananya. Iya, kalau di tempat riungan nama saya Fendi. Gitu. Lo ngaranna bajingan goblok. Eta Kangjeng Nabi ngaranna Masya Allah di laut kan tertera di sejarah di laut lauk nyebutna ka Kangjeng Nabi teh eta di leuweung hewan ka Kangjeng Nabi eta lamun di kalangan iblis di Kangjeng Nabi ngaranna eta lamun di langit ngaranna eta lamun di mukminin mukminat ngaranna ieu nu urang Muhammad Ahmad mantak di Quran ge Yasin Toha eta kan ngaran Kangjeng Nabi untuk di mana di ditu tuh di Lauhil Mahfuz kebelah ditu kebelah mana belah ditu pokokna belah ada Abdul Qudus ngaranna tah ieu Kangjeng Nabi kemana bae ngaran Kangjeng Nabi eta nu mantak ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat kula sing hade ulah salah ngaran satu kasihan nyebutna Momondon ya Allah nah ieu deuk caritakeun Arab lain Arab Baduy
al-arab wa saduku wa rifaqa wajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Pohara jasa ku pernah pohara jasa nipakna jauh leuwih utama leuwih pantes kana teu jaho kana batasan-batasan no namun diturunkeun ka Gusti Allah ka Rasul na ya ne teu nyaho kana hukum-hukum jeung teu nyaho kana syariat-syariat teu nyaho baduy mah hirup teu make aturannya nama Arab ngaranna teu make aturan nya nama eueuh haram eueuh halal eueuh hukum eueuh syariat di baduy mah masyaallah sakitu Allah geus turunkeun ka Kangjeng Nabi diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul baduy mah teu mireung nya mun ditanya weh itu Muhammad geus diangkat jadi rasul saha Muhammad masih kena muliaan buhun urang urang boga buhun percaya ke Muhammad tah jangan mau boga buhun nya kepalanya ngaranna buhun ditaruh kita kos gitu engke nya nama nyuguh tak ka buhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun di mana panen teu meunang kunya dari panen bebeja heula ka buhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana deui bangsongkeunna ka buhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui kos kitu da buhun eta kos kitu nyen teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat ka sahata buhunna teh kos kitu nu mantak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana ti anu sabaraha urang saanu silakeun teh mun sakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbonna teg saha ngaranna pepen ulah bahaya tah mah emang kudu harus itu atuh lauk teh ulah teu aman cenah mah lainna naon eta bae bararea kabeh atuh buah ge asana-asana cek cenah atuh tah mah hiji malingna bisa sial tak buhun bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitung na buhun percis jasa percis teu meleset teu nah iya baheula teh di bejaan Muhammad geus aya Muhammad geus dianggap jadi nabi bahkan jadi rasul Muhammad hebatan buhun urang tah nya nama wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih leuwih patut teu nyaho kana aturan-aturan hukum nu diturunkeun ku Gusti Allah ka rasulna yane ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu make aturan nya nama mun hayang teh mah manuk kunyana dipanah raga kumaha hayangnya na bae dek di dahar atah dek di dahar asa kumahanya na bae awewe kumahanya na bae hukum aturan-aturannya aturan nama aturan tina wiwitan ya buhun tah diatur ku buhun-buhun segala rupanya nama boga aturanana ti buhun lain ti Kangjeng Nabi melalui Al-Quran lain anti Al-Quran aya horegadan dina Al-Quran teh caritaan baduy aya caritaan lain mantap urang kan lain cicing di Arab geus jelas aya Arab baduy cak Allah bisi sia hayang nyao gambaran baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Batang tetepnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nama nabi Adam geus we Adam mah tilok salat atuh teu kaos salat Adam teh tilok Adam mah tilok make baju teu make baju Kangjeng Nabi Adam mah pan baheula teh teu make gelas ulah make gelas urang itu teh batok teu aya di baduy mah gelas piring nu ka sakari teh aya bangsa listrik kos kadari teu aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli tah minyak lagi menang nyokot tina tangkal minyak aya tangkal minyak
Ciminyak teh tangkal minyak baheula mah teh kayak lembur Ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya Ciminyak di Baduy menghasilkeun minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak beus tah cokot asupkeun kana kapaskeun gitu beulem eta hurung. Masya Allah orang cerita Baduy BG orang teh nyaho horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah Citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun deuk nangtangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna mah pernah aya jelema Baduy keluar ti dinya Baduy asli keluar saenggeus keluar ti dinya incuna tah dibere hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang nya aing sakieu mah deuk kalawan Baduy nya berangkat nya mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat nya deuk ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageud kene menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat gitu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sih ya? Iya banget. Tak kudu dikirim. Tak kudu kubuhun, tak kudu kubuhun, ku incu buhun. Tak kudu ditepak, tak kudu ditiup dong. Langsung oleng. Iya dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun. Naon karang-karana Baduy. Eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta keluarga dikubur di zaran anu nyahoeun mata penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran kula nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan nyana asli urang dinya itu mujana padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Pendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang meureun nyana eta naas tah boga kos itu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh ya cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai nu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten paeh di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa deuk kalawan Banten memeh sebolan sanoe paeh Baduy mah lain lalagaan ilmuna tah panjana mah lamun hiber teh satungtung deuleu satungtung 40 imah nyobaan di dituna teh 40 imah tak dat hiber Baduy ilmu pucuk umun eta nu bakal perang jeung urang nah ieu keur carita lain deuk caritakeun etana deuk caritakeun teh di urang bae Baduy sakitu takomo itu mah tangkalna itu mah tangkal Baduy pahara jasa nu leulitikan ieu sekeliling Baduy nu aya di urang bae nu lain urang Baduyna sakitu dugalana ye atuh komo itu kieu aya al-a'raf wa asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih wallahu alimun hakim. Gusti kok bisa kos kitu sih ulah nanya ka aing cak kalau sia mah sia bae cak kalau aing maha uninya makhluk aing janangieun aing jang kekuatan iman sia jang kekuatan keyakinan sia aing nyieun bentuk manusia beda-beda aing nyieun karakter manusia beda-beda aing nyieun perwatakan manusia beda-beda geus ulah nyaritakeun naon aing leuwihnya janang nyieun aing cak Gusti Allah je hakimun fi sanaihi bihim aing bijaksana
dina jijeungan aing terhadap baduy tempo ku sia jadikeun itibar sia bener hirup cak ku sia Allah nang aing nyieun aing leuwih nyaho aing leuwih bijaksana urusan nyana jeung aing utama urusan aing deuk dikanarakakeun deuk dikumakeun urusan aing ngan sia mah tah Muhammad diturunkeun ku aing jadi rasul geus datang ka mana keyakinan sia ka Muhammad tuh urang ulah nyaritakeun ku ari baduy di Citorek ulah nyaritakeun baduy di Ciminyak ulah nyaritakeun baduy di urang bae geus datang ka mana ku ari puyang-puyang amat nyaritakeun baduy urang ngalamun bae teu nya baduy karunya amat pugu urang na ge pinarakaeun ngarunyaan ka batur pugu sorangan kitu leumeun tah eta kan nu salah mah tah kos urang ngalayada nu maot orang boga pikiran sedih amat nya kuna jawara cek nyana teh aduh emang urang nyana mah tukang mabok ajo nyana mah tukang zina tukang main aduh aing mah sedih amat ceurik nyana teh kunaon jeung ceurik ka ditu can karuhan nyana mah urusan jeung kau aing maneh osok getol salat tilok gitu kamari puasa di Ramadan henteu cek Gusti Allah aya teh motor teh nu kamari leungit ku aing atuh kunaon yang ceurikan si itu tuh sia bae nu bener teu nah urang geus kos kitu bae geus teh urusan baduy mah jang itibar aya di unggal negara di Amerika aya baduy naon coba ngaranna mun di Amerika naon baduy na teh naon Indian eta kan baduy sarua bae nya mah teh nyaho kan lain India Indian udah jelaskeun bae nya mah dokter jeung dokter beda akur lain pamajikan jeung majikan lain ieu ge India jeung Indian lain tak aku dijelaskan gitu bae jeung urang kampung mah tah ieu atuh batur mah disaraho tolong tuh di Amerika aya baduyan kemudian atuh aya nama di Belanda aya baduyan Belanda aya salah istilahna tah aya begitu dibaca di sejarah aya baduyan Belanda wahara lu jahat baduyna teh terus di urang aya baduy Arab al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa tetep aya baduy-baduyan bae nah urang berjuang ku ari di lembur urang ye di lembur urang leletikana balik masantren kemudian urang nyieun pondok haju ngabangun eta mulai aya babaduyan lah teu budak segala Quran lah hadis lah padahal mah nyana Islam kene babaduyan ngaranna mulai tah leletikan terus nejehan bae eta naon kekuatan urang dek dicoba ku Allah mun eueuh nu kituan atuh moal kaya hoat ye urang nyaritakeun Gus Dur nu ngomongkeun ka Gus Dur teh ambalaya tapi sikap Gus Durna kumaha terhadap ka nu ngomongkeun urang nyaritakeun Habib Lutfi sakitu poharana tapi lamun urang nelusurin dulu anu teu resepeun ka Habib Lutfi ambalaya tapi sikap Habib Lutfi ka jelema nu teu resepeun kumaha urang makan kakarak beja doang bae sia nya memang pulang tuh si anu teu gregeteun ka nu bener tah ye Masya Allah juga aing mah resepen teu resepen nya nama deuk dikubakeun ku sia aya teluh di mana teluh mulai urang atuh ye kan jadi kiai kalau kos kitu mah jadi kiai mah itu mah nyana teu resep tah mah resep urusan nyana aing mah resep dipake ka resep sakieu teh dipake ka resep sakieu aing ngende ka Allah we jeung bekal aing sabodo urusan batur eta kan ngeunaheun ka teh ngeunaheun eta tetangga eta sakitu deuketna ge jajang ngajebian bae ka maneh atukeun bae teh urusan nyana ngajebian urusannya tuh aing main yang ke di akhirat lagi meureun misah tempatna nu ngajebian meureun di ditu bener nu resep batu jeung di dieu tapan dulu eta mah adi sorangan ku adi sorangan eta terus iya tukeun bae masalah aing we jeung Gusti Allah pugu aing bener diri aing ka Gusti kajeun tetep bae sejuta kalinya da tersepeun adi aing ka aing mah resep bae kan ngeunaheun ka urang ulah kieu adi sorangan ku nya pararanas boro-boro batur adi sorangan gitu ku sia daek sia ku aing mun sia ku aing dititah aya naon kitu tah ku aing dibere duit 5 juta kunaon tikem habek pan teu ngeunaheun ka urang ye tuh kiai eta kiai kamari teh pan aya tamu dinya aju leungit motorna kapan heueuh eta mah pan menghina ka penghinaan ka kiai nyaho aing mendek dihina dek teh sabar kieu bae kula nyaho ka jelemana eta ku batal lamun kula dibeakeun bae geus bunuh bae jelemana nyaho kula
Nah meureun usahanya na di dieu usaha jelemakan beda-beda aya anu di perumahan anu di kantor anu di pasar aya anu berkat bae teh kan usaha keneh ngaranna kan aya anu maling motor kajen lah nya mun datang kadinya meureun pikiranana keun beja hitung-hitung akhirna mangke di akhirat kan ngeunaheun ka urang eta kiai ngaranna ieu mah kiai aju ngomporan beda doang kiai pan kiai eta kamari ya milih nomor sabaraha nomor hiji eta papan eta mah dulur milih nomor 2 gitu oh si aja sok goblok jasa tah teu ngahargaan jasa ka aing masyaallah jasa geus ieu mah moal didatangan teu hayang datang moal aing mah budak batu aing mah geus kiai si kos kitu kan kiai mah ngeunaheun ge kiai mun milih nomor hiji itu nomor 2 atuh demokrasi lah masalah jaku lagi di nomor hiji ge ieu mah ngan sakadar dibere duit beja da deui kiai kos bener horeng oplok bicara lain bicara kebangsaan tapi bicara duit eta oplok lamun bicara kebangsaan mah ieu mah keur gabobotohan we jadi negara urang ayo pamimpin atuh kan hese menurut pemikiran kula mah jameureunnan ieu nu bagus mah adapun batur boga penilaian lain atuh henteu bendun teu kula mah batur nu jadi presiden ge jadi wakilna atuh nya ieu mah sakadar ngabobotohan we adapun perbedaan eta mah demokrasi anu jadina nomor 1 nomor 2 teu sarua bae urang mah tetep bae rakyat-rakyat keneh tiis kan kada hati ngeunaheun kah geus nomor 1 datang nomor 2 datang nomor 3 datang nomor 4 datang loba teh mah ada terus ya nah eta lah jadi usahakeun urang teh ulah aya komplotan mana hiji bae komplotan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ielah al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Selanjutnya ge wa minal a'rab wallahu a'lam.